Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala asrofil annabiyai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmail amma ba'du. Bapak guru pengajar bahasa Sunda anu dipika hormat kusim kuring sareng rerencangan sadaya anu dipika cinta kusim kuring langkang tipayun hayu urang sasarengan manjatkeun rasa syukur ka Allah Subhanahu wa taala kulantaran nikmat sareng hidayahna urang sadaya tiasa ngumpul dina kasempatan ieu. Tahilap sholawat sinareng salam mugia salamina dilungsurkan ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargina, ka para sahabatna, sareng ka urang sadaya salaku umatna nugi ka akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Dina kasempatan ieu simkuring bade ngadugikeun biantara singget ngeunaan wajib belajar pendidikan dasar. Sapertos anu ku urang terang pemerintah Indonesia entos ngagratiskeun biaya pendidikan dasar 8 tahun nyaeta ti tingkat SD nepi ka SMP. Hal ieu teh dikasangtukangan ku kayaan ekonomi unggal jalmi masyarakat Indonesia anu beda-beda. Aya masyarakat anu mampu, aya oge masyarakat anu kirang mampu. Masyarakat anu mampu mah geus tangtu bakal sakola kusabab teu aya biayana. Pamarentah hoyong sadaya masyarakat Indonesia tiasa menangkeun pendidikan anu layak, bawa anu mampu, bawa anu kirang mampu. Tujuan pangna pamarentah mewajibkan ka sadaya warga negara teh nyaeta sangkan warga negara painter. Lamun masyarakat Indonesia barodo, bangsa Indonesia moal bisa ngudak kemajuan negara sajen jeung bakal kalindes ku kamajuan zaman. Diharapkan dina diayakeunna program wajar Tikdas 8 tahun, masyarakat Indonesia tiasa lebih maju, utamana dina widang pendidikan. Ieu program pamarentah moal tiasa kalaksanakeun upami teu aya gawe bareng ti sadaya lapisan masyarakat. Dikawit pejabat dugi ka sadaya rakyat Indonesia. Kukituna urang sadaya kudu gawe bareng nglaksanakeun program ieu sangkan menang hasil anu nyugemakeun. Sakitu anu tiasa didikeun kusim kuring hapunten bilih aya kalepatan sareng cariosan nu teu meunah kanu manah. Hatur nuhun kanu sadaya perhatosana. Akhirul kalam wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.